anak. Anak papi itu sekarang mau masuk ke SD, baru 6 tahun. Nah, tahun kemarin anak papi juga pernah manggung di Unpad. Sudah bisa nyanyi Sunda. Masa kalian yang lebih, berarti kalian berapa tahun? 8 tahun, masa kalah sama anak umur 5 tahun. Ya, jadi kalian nanti kita belajar, lagunya mudah sekali. Om Riki, mana ya Om Riki? Om bisa liatin liriknya Om? Oh, lagi di print. Nanti kita bakal lihat, ya itu namanya Om Riki ya. Nanti sama Om Riki di print dulu biar kalian nggak susah ngingetnya ya. Nah sekarang pertama kalau kita nyanyi kalian harus duduknya tegak. Yuk mana anak soleh duduk tegak. Tangannya nggak usah di atas nak, karena kita tidak akan berdoa di bawah aja, tapi duduknya tegak kayak gini, kayak papi. Yuk semuanya bisa. Sekarang kita belajar pernapasan dulu. Tarik napas, keluarkan. Ibu bapak anu kusim kuring dipihormat, kanggo murang kali kade ieu teh sok aya nu lepat dina teknik suara. Karena napas itu dasar, janten sok aya nu keliruna teh narik napas teh nu naik teh tak-tak sanes. Tapi anu kedah naik teh patuangan, ngemung. Sanes naik patuangan sanes dikaluhur gitu ya. Tapi ngemung ka payun. Janten napasna teh kenging dugi ka komot sapertos abang tadi gitunya keur marada ageung sapertos abdi atuh beuki sangkep engke napasna teh kadang-kadang sok janten ngos-ngosan. Anu leres mah janten patuanganna nu ka payun nu mawi pamimisakan posisi cali kedah tegak pami berdirinya pasti pira kumoyongkonnya. Kita coba anak-anak ya. Jadi napasnya nggak boleh kayak gini. Nggak boleh ya, ini biasa aja, pundaknya biasa aja ya. Nah ya, 1, 2, 3, tarik napas yang panjang, keluarkan. Abang jangan terlalu ditegakkan ininya, nanti abang ya yang ngomongin deh. Iya, abang. Terus yang satunya lagi siapa? Ajikra juga terlalu dikembangkan. Abang tangannya di bawah saya. Nah gitu, siap. 1, 2, 3, tarik napas. Keluarkan. Nah sekarang ikutin papi bilang A-nya harus jelas. A 1, 2, 3. A 1, 2, 3. A. Sekarang bilang I 1, 2, 3. I 1, 2, 3. I. Sekarang bilang U-nya harus monyong. 1, 2, 3. U 1, 2, 3. Kalau kita kayak senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah dalam bahasa Sunda ada ada sekarang 1, 2, 3. No, bukan sayang. Ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa? Sekarang O, bilang O. O hampir monyong tapi enggak ke depan kayak U. O hanya dibukakan saja tapi agak bulat. 1, 2, 3. O. 1, 2, 3. O. Nanti kalau nyanyi papi enggak seneng lihat anak-anak kalau kayak yang sakit gigi. Wilujeng anjing ibu, wilujeng anjing bapak. Jelas enggak? Enggak. Nah berarti nanti kalian harus belajar dengan ibu dan bapak guru di sekolah. Bilang A itu harus seperti ini. A. Gimana sekarang kalau bilang Bandung? Lihat mulut papi. Bandung, bukan Bandung. Jelas enggak? Ya. Jadi kalau gini jelas tidak? Bandung. Enggak. Kalau Bandung jelas tidak? Dan kalau menyanyi kalian tidak boleh murung. Nanti suaranya tidak kedengaran. Lihat papi, salah satunya. Rasa guliga rapot alus angkana seri jeung surak. Saya jelas enggak? Lihat sekarang papi sambil senyum. Rasa guliga rapot alus angkana
Seri Gumbira. Hahaha. Jelas yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Kedua. Nah, jadi kalian selama latihan di sini tidak boleh murung. Ya, semuanya harus semangat. Oke? Sekarang ikutin Papi belajar pengenalan nada. Ya, jadi nanti diikutin. Jadi disamakan nadanya dengan nada kacapi. Kita satu coba. 1, 2, 3. Nah, ibu bapak kade murang kali SD mah sangat rawan. Abdi oge kajeun keneh mayar 2 juta ka pamarentah tibatan kedah ngalatih budak SD. Janten kedah sabar pisan Bu nya. Abdi kaleresan ngaulang sami sareng ibu. Mung sim kuring mah ngaulangna di SMK 10. Murang kali SMK geriut komo ngalatih SD. Tah kajantanana kieu paling-paling tina sabaraha jalmi teh murang kali teh. Hiji 20. Tina 20 teh anu leres-leres nyurup teh hebat pami tos 10 ge eta teh tos hebat. Pengalaman sim kuring jaba urang teh yang galak nya Bu nya. Ari ka murang kali SMA mah wah ku abdi ge disengor we ka murang kali ieu mah kada sabar gitu teh. Anak-anak sekali lagi ya. Pengenalan kita bilang A 1 2 3 A. Tuh, mung sabaraha jalmi nu leresna teh. Sekarang nada kedua. A 1 2 3 A. Tuh, teu acan keneh pan, keun sabar. Sugan abdi begang ngalatih budak SD Bu ya. Sekarang nada ketiga. 1 2 3 A. Nah, ibu bapak kunaon sim kuring dina ngadamel lagu murang kali itu kedah ditinggal heula nada-nadana. Janten sim kuring penelitian ka lagu-lagu Mang Koko 403 judul lagu. Sadayana diteliti untuk apa? Untuk kepentingan pendidikan. Janten aya sabaraha lagu anu murang kali, oh nadana teh jangkauan nadanya harus dari mana sampai mana. Jangan terlampau rendah dan murang kali engke kalakah ngerebek. Contohna moal mungkin murang kali di pasian lagu sapertos nu nyengitan lelembutan engke teh atuh ku murang kali teh jadi kalak gitu nya janten ngorok gitu ya. Tanu mawi ini yang harus dipertimbangkan oleh ibu dan bapak, termasuk untuk anak-anak itu nadanya jangan terlalu loncat, entong luluncatan. Abdi ngarakitna teh nu saling berdekatan. Karena nanti anak-anak susah menentukan dari suara pertama ke loncatan keduanya itu agak susah. Tak engke nanti anak-anak kita belajar ya, liriknya lagi di-print dulu sama Om Riki dan kawan-kawannya. Sekarang kita belajar nada yang agak rendah. A 1 2 3 A. Nah, nada la dalam karawitan Sunda, ibu dan bapak, ini nada yang paling stabil untuk anak-anak karena tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kita coba lagi ya, Nah ya. A 1 2 3 A. Nah, kita mulai ke tinggi sedikit. A 1 2 3 A. Tuh. La dan ti itu agak normal untuk anak. Jadi dari 20 anak kemungkinan 15 pun sudah bisa mengikuti. Sekarang agak mulai tinggi. A 1 2 3 A. Oke, sekarang ikutin Papina. A. Ikutin. A kalian. A. Nah, untuk anak lagu itu harus paralel seperti itu, Bu. Kedah rada pacaraket. Moal mungkin abdi engke gerenya ieu bakal sesah kanggo budak. A ikuti. Tuh. Bentenkeun sareng anu pacaraket. A.
Nah, nanti untuk yang harus menjadi PR atau napi nu janten PR besar kanggo ibu, suanten istri margi engke nun la nu tinggi ya. Itu perempuan pakai falset. Tapi kan untuk anak-anak kecil biasanya rada nonnya teu acan tiasa falset. Nah, kita coba nah ya agak berteriak. 1 2 3 Tuh, nu pameget oke janten kacanak teu stabil. Nu mawi lalaguan anu di Damal Kusim Kuring kanggo usia kelas 1 sampai kelas 3 ya, Padian ya. Sampai kelas 3 itu belum berani menggunakan nada yang lebih tinggi. Nah, janten nada nate pami misalkan dina karawitan Sunda mah neme daminatila henteu dugi kana da eta oge henteu. Janten mung 5 nada dasar pokok unggul ya. Pariki tos tiasa dihurungkeun atanapi tos aya rumpakana parantos siap mangga nu aya we heula tiasa. Nanti kalian lihatnya berdua dulu aja sayang ya. Berdua dulu. Anu rumpakana da barudak bilih lieureun ieu teh angka teh matematika kedah ditambihkeun atawa kumaha gitu. Nah, kita lihat ya nak ya, mungkin ada di layar monitor tuh. Nah, lihat. Papi bikin lagu dengan Padian ya, lihat. Kita belajar dulu ya cita rasa basa atau Pak Ubun mah Padian nyebatkeunnya nuju teh Anita teh rasa basa. Ibu bapak satu acan ngawitan ngawulangkeun kamurang kali kade sing tarapti margi barudak ayeuna mah biasana cumariosna atan picacarita naku bahasa Indonesia. Urang ajarkeun heula. Anak-anak kita lihat. Kita belajar dulu mengucapkan kata wilujeng. 1 2 3 wilujeng. Sekarang bukan wilujeng, wilujeng. 1 2 3 wilujeng. Nah, kalau ada yang curek begitu berarti sayang ya. Berarti wilujeng enjing. Coba katakan 1 2 3 wilujeng enjing. Nah, itu ibu kan udah bisa baca ya Naya. Wilujeng enjing ibu. Gimana? 1 2 3 wilujeng enjing ibu. Nah, kurang lebih kalau kita bicara seperti itu. Sekarang yang bawahnya wilujeng enjing Bapak. 1 2 3. Nah, sekarang yang kedua nyanggakeun. Kalau pak dan u itu bacanya bukan nyanggakeun ya, tapi dibacanya nyanggakeun. Gimana sayang? 1 2 3 nyanggakeun. 1 2 3 nyanggakeun. Nah, nyanggakeun pangbagea. Nyanggakeun pangbagea. Salam kawilujengan. Salam kawilujengan. Nah, sekarang yang bawahnya oge atau oge ya bacanya. Kenapa oge? Kenapa oge? Coba alasannya papi pengen tahu. Karena nya ada bukan curug, curek. Apa sayang? Curek. Jadi kalau pakai curek kita bacanya Kalau nya tidak pakai curek berarti bacanya Kalau dan u dibacanya jadi bukan eu ya. Sekali lagi oge ka rerencangan. Ada yang masih cadel sayang? Enggak ada, bener. Coba bilang R. Oke, katut dulur sadaya. Bukan sadayana, katut dulur sadaya. Katut dulur sadaya. Manjang karahayuan. Manjing kawalagrian. Kawalagrian. Manjing kawalagrian.
Oke, sekarang dinten ieu, dinten nu urang. Dinten nu urang. Mugi sehat salalamina. Dinten ieu, dinten nu urang. Muga bagja salalawasna. Bisa? Nah, ibu bapak tinggal ieu kanggo ibu bapak bilih engke kapayuna abdi hoyong diajar nyanggi rumpaka mangga. Tiasa engke urang sharing diskusi oge sareng padian kumaha kanggo rumpaka kanggo murang kalih. Tiasa ditinggal ku ibu sareng bapak, bagian kahiji sareng bagian kadua eta hampir sami eta nganana wilujeng enjing ibu 7, wilujeng enjing bapak nyanggakeun pangbagea salam kawilujengan. Sadayana 7 eta teh Bu. Oge nu handapna. Nah, ini mempermudah juga nanti kita lihat juga bentuk lagu. Kalau bisa untuk anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 3 perbanyak pola yang mirip. Jadi tidak terlalu susah untuk menghafal. Sapertos balonku ada 5 salah sama laguna teh eta-eta keneh. Dadadam dam 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 dam. Tangke teh meletus balon hijau, balonku ada 5, sama nadana teh. Janten ke lagu-lagu kanggo anak kelas 1 sampai kelas 3 mah jangan dulu terlalu banyak pola lagu. Kang Riki tiasa nu notasina punten abdi ge nu nyiptakeun laguna hilap deui. Kedah ninggal notasina. Nah, ini anak-anak dalam karawitan Sunda disebut notasi daminatila. Jadi angka-angka itu tidak usah kalian jumlahkan atau dikurangi. Itu berupa not, sayang ya. Jadi itu jangan dibaca 55.331 bukan, sayang ya. Itu nada-nada dot, la, nana, dadami. Kalau papi, karena papi sudah belajar daminatila dari umur berapa ya? 10 tahun. Jadi sudah bisa membaca. Kalau kalian belum bisa membaca notasi ya sayang ya. Nggak apa-apa karena kita baru tahap belajar. Kita coba sayang ya. Nadanya kalian dengarkan dulu 1 kali baru diikuti. Nah, wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapak. Mirip ya? Lagunya mudah ya? Dengarkan 1 kali lagi. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapak. Bisa nggak? Bisa ya? Anak pintar bisa? Ikuti papi ya. 1, 2, 3, 4. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapak. Siapa tadi yang duluan bilang bapak? Jujur, tadi ada yang bilang bapak. Lihat ya, lihat juga bukunya, kertasnya ya. 1, 2, 3, 4. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapak. Bisa sayang? Bisa. Nyanggakeun pangbagea, nyanggakeun pangbagea, nyanggakeun pangbagea. Itu papi ulang 3 kali ya. Bisa 1 kali saja ya. Kita coba. Nyanggakeun pangbagea, nyanggakeun pangbagea. Bisa? Nanti kalau nyanyi hanya 1 kali. 1 kali. Nyanggakeun pangbagea. Nah, lanjutin. 1 kali sayang, jangan ada yang 2 kali. Nyanggakeun pangbagea. Sekarang dengerin lanjutannya. Salam kawilujengan, salam kawilujengan, salam kawilujengan. Ikut. 1, 2, 3, 4. Salam kawilujengan. Nah, nanti lagunya akan seperti ini sayang. Kalau dari atas sampai tadi akan jadi seperti ini. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapak, nyanggakeun pangbagea, salam kawilujengan. Bisa?
Kita coba ya dari awal sayang ya. 1, 2, 3, 4. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapa, nyanggakeun pangbagea, salam kawilujengan. Nah, kalian ingat gak nadanya kalau misalkan diganti semua pakai A? A 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 A. Bisa pakai A? Bisa? Oke, kita coba sekarang tanpa lirik tapi pakai A. Biar keluar dulu suara kaliannya. 1, 2, 3, 4. A 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 A. Kalau kita pakai lirik gimana? Yang wilujeng bisa nggak? Bisa, oke. 1, 2, 3, 4. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapa, nyanggakeun pangbagea, salam kawilujengan. Nah, udah lihat lirik lagi belum? Bawahnya apa sih liriknya? Papi lupa Oge karerencangan, terus katut dulur sadaya, terus manjang karahayuan, manjing kawalagrian. Nah, nanti nadanya seperti yang wilujeng enjing ibu. Nanti jadi gimana? Oge karerencangan. Oh, mudah kan? Lagunya sama ya? Oge, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3, oge. Oge karerencangan, katut dulur sadaya, manjang karahayuan, manjing kawalagrian. Manjing sayang, yang keduanya bukan manjang lagi. Manjang karahayuan, manjing kawalagrian. Kita coba dari wilujeng sampai ke manjing kawalagrian. Bisa? Siap? Masih semangat? Oke, simpen dulu kertasnya. Papi akan tes kekompakan kalian. Tepuk tangan yang keras. Stop. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kok ada W-nya? Tanpa suara, siap. Tepuk tangan 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Teriakan A. Lebih keras. Oke, kita coba ya lebih semangat. 1, 2, 3, 4. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapa, nyanggakeun pangbagea, salam kawilujengan. Oge karerencangan, katut dulur sadaya, manjing karahayuan, manjing kawalagrian. Maaf ya papi, tadi salah. Tadi waktu pertama manjing harusnya manjang. Kita ulang lagi dari awal. Ibu sareng bapak nukusim koring dipi hormat, mungkin iya aya ti mahasiswa. Oke Kang Riki? Oh aya. Tah, ti mana A? Oh ti UPI. Tah engke panginten kanggo pembelajaran oge ibu bapak. Sanes mamatahan ngojai kameri, tangtosna wae ieu kasakseni tadi proses kamurang kalih teu patos sesah pami melodi lagu. Nah, kahiji sederhana, kadua aya pengulangan. Simkuring tadi teu ngajarkeun murang kalih nu bagian oge karerencangan. Margi murang kalih tos otomatis dan mengingat anak nu melodi nu kahiji gitu ya. Anak-anak kita mulai dari wilujeng sampai mana ya? Sampai manjang karahayuan, manjing kawalagrian. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapa, nyanggakeun pangbagea, salam kawilujengan. Oge karerencangan, katut
dulur sadaya manjang karahayuan manjing kawalagrian. Nah sekarang mau belajarnya dilanjutin atau udah aja? Kenapa dilanjut? Enak? Enakan di sini ada yang mau bisa menciptakan lagu kayak Papi, kayak Padian? Mau nggak? Kalau mau belajar menciptakan lagu yang enak, kalian pun harus belajar kawih Sunda, bukan kawih Batak ya nah ya. Nanti jadi wilujeng enjing ibu ya. Jadi kawihnya harus kawih Sunda. Di sini ada yang bukan orang Sunda? Oh ibunya, bukan anaknya ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita belajar bersama ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana, akang, cece, oke anak-anak Papi ya. Jadi kita belajar dari pertama, nanti sama Papi diterusin. Tapi untuk sekarang Papi nggak akan kasih tahu kalian. Jadi kalian harus sudah hafal, tapi boleh membaca. Kita coba. 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan dulu. Hebat. Papi nggak kasih tahu ya? Papi nggak kasih tahu. Berarti mudah atau susah? Mudah, yakin? Kita lanjut ya sayang ya. Nah nanti akan ada 2 ketukan yang kosong ya. Jadi sesudah manjing kawalagrian dalam hati ya, dihitung 2 ketukan dalam hati. Jangan nanti ketika nyanyi, kata Papi kan nanti ada 2 ketukan yang kosong. Nanti kamu sambil hitung juga. Kalau penyanyi tidak boleh berhitung, kecuali guru yang mengajarkan kita. Jadi nanti jangan gini, manjing kawalagrian 1, 2 dinten iye. Kalian mah tidak usah mengucapkan 1, 2-nya. Tapi hanya diingat saja dan disimpan di dalam hati. Berarti manjing kawalagrian. Ingat? Ya, oke. Manjing kawalagrian dinten iye. Sekarang dengerin dulu karena kalian belum tahu. Dinten iye, dinten nu urang 1, 2. Dinten iye, dinten nu urang tu 2. Dinten iye, dinten nu urang. Nah ibu bapak, nada tinggi itu bisa ditolerir secara ilmu musik untuk anak-anak simkuring parantos nalungtik. Nu paling efektif itu dina nada la tinggi, ningal dina notasi mangga ibu aya 5 titik di bawah. Itu nada yang paling tinggi untuk anak SD. Khususnya kelas 1, 2, 3. Karena kalau misalkan nadanya lebih tinggi dari itu, sok janten naonnya Padian namina teh, sok ngalembing, barudak teh teu acan aya lilingeran, janten la teh eta teh tos paling tarik. Ya, janten engke pami misalkan ngadamel lagu dina laras degung atanapi pelog, la titik bawah teh atanapi la tinggi teh itu paling tinggi. Kita coba ya Naya. Sekali lagi dengerin Papi. 1, 2 dinten iye, dinten nu urang tu 2. Dinten iye, dinten nu urang. Bisa? Mau dilanjut atau sampai situ? Oke. Mugi sehat salalamina. Aduh kehalangan kamera Papi jadi tidak bisa baca. Mugi sehat salalamina. Tu 2. Mugi sehat salalamina. Dinten iye, dinten iye, dinten nu urang 1, 2. Mugi sehat salalamina. Bisa?
Sekali lagi dinten ieu, dinten nu urang 1 2 mugi sehat salalamina. Kalian kayaknya tadi ada yang lupa deh. Kalau 1 2 itu untuk papi dan ibu bapak guru. Kalian tidak boleh menyebutkan 1 2. Berarti 1 2-nya di dalam hati. Siap, 1 2 dinten ieu, dinten nu urang 1 2 mugi sehat salalamina. Bisa sayang? Papi nggak akan ngajarin lagi karena kalian pasti bisa yang terakhirnya. Karena lagunya sama. Berarti jadi gimana ya? 1 2 dinten ieu, 1 2. Itu mah yang itu. Ini yang terakhirnya. Lagunya sama. Berarti bakal jadi gimana? Muga bagja salalawasna. 1 2. Muga bagja salalawasna. Bisa? Bisa. Dari dinten ieu, dinten nu urang mugi sehat salalamina ya, betul ya? Salalamina. Terus dinten ieu, dinten nu urang 2 muga bagja salalawasna. Bisa dari dinten ieu kita pakai kacapi? Mau pakai kacapi atau enggak usah pakai kacapi? Pakai kacapi. Ini apa namanya? Apa? Kacapi. Jangan menyebutkan kecapi. Kalau kecapi itu nama buah. Ya, buah kecapi. Kalau ini namanya kacapi. Oke, kita coba dari dinten ieu. 1 2 dinten ieu, dinten nu urang mugi sehat salalamina. Dinten ieu, dinten nu urang 2 muga bagja salalawasna. Mau dibarengin papi atau enggak usah dibarengin papi? Bener, swear. Oke, siap. Dinten ieu ya, 1 2. Salalamina. Dinten muga bagja salam. Hebat, tepuk tangan dulu. Nah, tadi kan belajarnya kita pelan-pelan ya Naya. Sekarang dari awal banget sampai akhir ya. Berarti dari mana coba? Dari Wilujeng, lupa enggak? Bener. Swear? Tak kewer-kewer? Oke, dari pertama ya. 1 2 3 4 Wilujeng enjing ibu. Siapa yang bilang bapak? Ada enggak? Tadi ada babu. Jadi babu. Dari awal ya sayang ya. 1 2 3 4 Wilujeng enjing ibu nyanggakeun pangbagea salam ka wilujengan oge kare rencangan katut dulur sadaya manjang karahayuan manjing kawalagrian. 1 2 dinten ieu, dinten nu urang mugi sehat salalamina. 2 dinten ieu, dinten nu urang 1 2 mugi bagja salalawasna. Siapa yang salah ya tadi ya? Papi.
Papi tahu tadi salah. Harusnya muga bukan mugi ya. Muga bagja salalawasna. Kita dari awal lagi, tapi papi pengen anak-anak papi yang cantik dan ganteng berdiri. 1, 2, 3 berdiri, cepat. Wah lama, ulang dari bawah. Kalau kata papi berdiri langsung berdiri ya. Papi pengen belum. Gimana kalau papi pengen minum? So, anak-anak papi harus berdiri. Nah harus kayak gitu ya. Dari pertama. 2, 3, 4. Salalaminar tu 2 dinten ieu dinten nu urang tu 2 muga bagja salalawasna. Tepuk tangan dulu. Hebat. Sekarang papi suruh kalian duduk. Berdiri. Duduk. Siapa yang berani nyanyi sendiri? Enggak, kenapa enggak? Masih mau bareng? Ada, ya sini sayang, sini. Om Iki ada mic-nya. Nah, mic itu cobain sayang. Cikurung teu a. Nah, hei anak cantik, namanya siapa? Eman. Namanya Eman? Oh bukan siapa? Cira. Oh Cira, kelas? 2. Kelas 2C. Siap sendiri, tampil sendiri. Sudah hafal? Tapi kalau liriknya sudah hafal belum? Liriknya belum ya? Baru lagunya saja ya? Oke, kita dari awal ya. Siap, cobain. Bagus ya, itu nada dering HP papi loh. Suara bangkong. Ya, kita coba ya. Siapa? Cira. Siapa? Cira. Ya. Kita akan saksikan, kasih tepuk tangan dulu untuk Cira. Yo, siap. 1, 2, 3, 4. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapak, nyanggakeun pangbagean, salam kawilujengan, oge karerencangan, katutulur sadaya, manjang karahayuan, manjing kawali krian. 2 dinten ieu Dinten urang muga sehat salamina. 2 dinten ieu Dinten urang 2 muga bagja salalawas. Tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang siapa yang mau coba lagi? Oh, kenapa ya? Ada suara apa itu? Helikopter? Oh, bukan. Siapa yang mau coba lagi sendiri? Sesudah Cira. Siapa ya? Anak laki-lakinya ada nggak ya? Papi waktu kelas berapa ya? Belum sekolah deh. Papi ketika umur 4 tahun sudah menyanyi di depan Ibu Bupati Cianjur. Waktu itu papi berani nyanyi. Kok kalian 8 tahun belum ada yang berani tampil sendiri? Ayo, siapa? Anak laki-laki. Mana ya, kan perempuan sudah. Abang mau, abang? Kalau itu cucunya Opah Prabowo, siapa itu teh? Ajikra kayak gemoy kayak papi. Mau Ajikra ke depan? Enggak mau. Siapa yang berani? Perempuan aja ya, nggak apa-apa. Sini. Siapa namanya?
Alea, Alea ke depan, pakai mic sayang. Yuk tepuk tangan dulu buat Alea. Itu pakai mic-nya yang sana yang udah. Ih kamu mah atuh jalan ka dieu. Ya gimana kamu aja ah. Pusing papi. Bener siap? Siap? Enggak deg-degan? Oh mau lihat sana aja? Boleh, siap. 1, 2, 3, 4. Wilajeng enjing ibu, wilajeng enjing bapak, nyangkakeun bagera salam kawilujengan, oge karerencangan, katut turut sadaya, manjang kawalayuan, manjang kawagedean. Dinten ieu Dinten nu urang dan muga bahat salala. 1, 2. Muga bagja salalama. Ore, tepuk tangan dulu untuk Alea. Kita coba semuanya, silakan Alea duduk. Kita coba sekarang papi bakal manggil ibu bapak gurunya, siapa yang berani. Ibu oge abdi moal-moal ngahukuman barudak, ibu-ibu oge kedah aya nu kapayun. Mangga ibu bade nu mana ibu saha? Tong isin-isin. Aya oge ti mahasiswa, mangga. Ayo ibu. Engke tong ngalepatkeun murang kalih, pami misalkan murang kalihna aralim kapayun teh da ibu-ibu oge arisin geuningan. Hayo Bu, teu naon lah di dieu mah. Ah juara kecamatan dah, sareng ibu saha? Ibu saha? Jenenganana? Bu saha? Bu Okta. Bu Okta. Bu Okta. Tuh ku barudak jawab Bu Okta. Iya, oke. Kita dengarkan Bu Okta nyanyi bersama kita bersama ya. Kita dengarkan. Ah, marukan barudak hungkul nu rek disiksa, ibu oge bade ku abdi. Ku mah abdi, abdi nu ngadamel lagu. Siap ya? Ibu mangga. 1, 2, 3, 4. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapa, nyanggakeun pangbagea, salam kawilujengan, oge karerencangan, katut dulur sadaya, manjang karahayuan, manjing kalalagrian. Dinten ieu dinten nu urang, mugi Sehat salamina. Dinten ieu dinten nu urang, Dua muga bagja. salalawas. Tepuk tangan buat ibu. Ah, pandregreg. Ibu sareng bapak, oge akang cece mahasiswa, rupina ieu tiasa janten sampel. Salah sawios lagu kanggo murang kali. Janten tadi nu dicarioskeun ku Padian teh leres-leres. Da lagu ieu mah teu kedah ngangge ornamentasi atau cengkok, pami bahasa Indonesia mah teu kedah ngangge cengkok. Nu susah-susah teu kedah. Tinggal mangga ibu sareng bapak dina notasi satu suku kata atanapi hiji ngang teh diwengku ku hiji nada wungkul. Janten tidak ada peluang untuk improvisasi atanapi cengkok-cengkok yang sangat sulit. Paling-paling oge aya nyebunya tinggal hiji nada hiji suku kata teh diwangun ku dua nada tapi eta hanya sederhana legato biasa. Dinten nu mung sakitu hungkul urang teras anu mugi sehat salala mi janten henteu ku abdi didamelkeun laguna dinten ieu dinten nu teu kedah dikitukeun urang sangat dasar sekali. Janten ieu ka rekan-rekan mahasiswa aya nya ti UPI ti Unpad aya tuan rumah oh aya. Janten kanggo lagu murang kali sim kuring parantos nalungtik sajago-jagona mangkoko
Gitunya kalresan tesisim kuringeunaan Pak Koko, lalaguan Pak Koko itu nada-nadana sa suku kata atanapi saengang teh mung diwengkuku hiji paling seueur 3 nada. Janten pami langkung ti eta mah bakal sesaheun teuing urang kalihna. Gitu. Kita ulangi lagi anak-anak ya. Masih semangat? Benar masih semangat? Duduk tegak. Tarik napas. Keluarkan. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk tangannya 0. Ah, siapa itu yang gak konsentrasi? 1 kali lagi. Berarti kalian harus tarik napas yang dalam. 1, 2, 3. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Tahan. Keluarkan. Jikra eta pas ditahan pipina makin gede. Makin gemoy. Siap, tarik napas lagi. 1, 2, 3. Keluarkan. Tarik napas cepat. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 5 kali. Kok ada yang lebih? Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangannya 0. Ah, siapa itu? Siap. Kita dari pertama. Cobain lagi ya. Buka lagi kertasnya. Wilujeng enjing. Dinten nu urang tu 2 mugi sehat salalawayna tu 2 dinten ieu dinten nu urang mugi bagja salalamina. Bisa? Sekarang kita sambil berdiri. Ah, telat. Itu siapa? Ulangi dari bawah. Sekarang nyanyinya sambil berdiri. Oke. Wilujeng. Sehat salalamina 1, 2 dinten ieu dinten nu urang tu 2 mugi bagja salalam. Bisa? Sekarang duduk dulu. Capek enggak? Siapa yang enggak? Oh enggak, masih semangat? Yang enggak, yang capek, lemes ya? Lemes istirahat dulu, tarik napas, keluarkan. Nah, ibu sareng bapak, iya
di Sanggi lagu enggal keneh sasih Ramadan kaping hiji itu tahun-tahun kamari nuju didamelna teh ku padian rumpakana dikintunkeun by WA ku pribados didamelkeun laguna nah ngahaja ieu lalaguan teh ayeuna teh padiannya diapungkeun ka Mangle kanggo naon kanggo pembelajaran bahasa Sunda anu langkung interaktif itu janten ngalangkungan kawih oge doakeun ibu bapak sadayana simkuring bade naros peryogi henteu engke ieu contona iringanana sareng minuswana peryogi hoyong nu berbayar hoyong nu gratis nyaan hoyong nu gratis abdi mah naros ka ibu-ibu sareng bapak-bapak guru padiannya abdi mah bebas gitu hoyong nu gratis hoyong nu berbayar gitu pami hoyong nu gratis antosan wae engke aya lagu ieu baris midang dina YouTube SMK Negeri 10 Bandung. Janten engke nu nyaranyina murid simkuring engke baris aya contona laguna sapertos kumaha tatras engke teh aya musik tanpa nu ngawihna kanggo latihan ibu bapak sareng murang kalihna di sakolahan. Hei anak-anak lihat ke sebelah sana itu ada Aki Ganjar. Oh mohon, da murang kali, nah atuh da kumas. Oh paksakeun. Hei, nyebat wilujeng siang heula ka Aki Ganjar. Wilujeng siang Aki Ganjar. Aki Ganjar itu yang punya tah. Oh mohon, Aki Ganjar teh nu gaduh bumi ieu rada galak. Teu kengeng nyarios ngangge bahasa Indonesia Aki Ganjar mah. Tak ayeuna urang ngawih sasarengan sadayana ngadeg. Tah, di piorang ngadeg pan teu ngartieun Pak tuh tingali. Ngadeg teh apa? Berdiri, ayo berdiri. Aki nanti marah. Ya, jangan bikin Aki marah ya. Kedah nyarios bahasa Sun. Nah, urang ngawitan ti mana? Ti Wilujeng dugi ka Muga Bagja Salalawasna. Urang cobian. 1, 2, 3, 4. Sehat salalamina hiji dua bagja salalamina ji dua tilu opat Bagja salalawasna emprak heula terang emprak lah soalna ku Aki Ganjar teu kengeng nyarios bahasa Indonesia teu kengeng ya tuh sok caralik heula tadi saha nu tos tiasa teh geuningan Aki hoyong ningal cenah saha Cira sareng Alea sok ka dieu Alea duaan ngawih sareng eta mikna canak hiji deui Aki Ganjar hoyong ningal
Sudah siap? Atau siap? Atas? Aki bisi nyisilannya. Siap. 1, 2, 3, 4. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapa, nyanggakeun pangbagea, salam kawilujengan, oge karerencangan, katut dulur sadaya, manjang karahayuan, manjang Bagian Cidua dinten ieu dinten urang, mugi sehat salalamingan. Cidua Dinten ieu dinten urang, Cidua. muga bagja Satu kali lagi. salalasna. Cidua tilu opat. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapa, nyanggakeun pangbagea, salam kawilujengan, oge karerencangan, katut dulur sadaya, manjang karahayuan, manjang Bagian kawalakian. hiji dua Dinten ieu dinten urang, dua mugi sehat salalamingan. dua Dinten ieu dinten urang, bagja salalawasna. emprakeula. Hatur nuhun alea sareng sa ieu teh. Eta cira hilap wae papi. Sok caralik deui bageur geulis. Ibu bapak tadi hilapnya hoyong nu gratis teh ya, engke laguna hoyong engke antosan wae, engke baris diproduksi ku SMK 10, janten tiasa diakses ku ibu bapak, mangga engke tiasa dijantenkeun bahan ajar di sakolahan. Tapi ayeuna teh simkuring hoyong buktosna heula tiasa di-subscribe Karawitan SMK Negeri 10 Bandung. Janten engke aya materina di dinya sadayana dina YouTube. Kitu rupina mah pangajaran dinten ayeuna tangtosna wae ieu aya guareun kanggo ka mahasiswa oge ka ibu bapa tumali kunaon ieu hadirna atana pigelarna lalaguan enggal ti simkuring sareng padian tumali aya kaprihatinan lalaguan Sunda Kiwari nu kanggo murang kalih teh kirang naonnya laguna repertoar laguna di peredaran di masyarakat teh terbatas pisan numawi mangle teras teh PBS padiannya PBS sareng simkuring sareng padian rukun gawe oge sareng SMK 10 Bandung ngadamel ieu tarekah mudah-mudahan murang kali urang sadayana tetep micinta kana basa Sunda tetep micinta kana kasenian Sunda kitu rupina mah mangga padian bilih bade aya nu didugikeun. Hatur nuhun Kang Sony. Sekali di empra kau Kang Sony yuk. Diajar ngawi teh betah teu? Resep teu? Resep? Resep. Palai deui engke diajar deui ngawi? Hoyong. Wios laguna raoseun? Raoseun teu laguna? Raoseun. Janten ngawi bahasa Sunda teh gampil nya. Henteu sesah. Kumaha Kang? Oke. Yuk. Oh itu bade aya jadi teh. Bade ngawi deui. Oh, Sok. enggak. Sok ka dieu. Pamegetna aya teh pamegetna anu wantun. Sar kakak, mana kakak? Ah, sok. Oh, sok. Oh, kembar. Oh, kembar. Wah, sok ngawi parendeng. Siapnya? Sok. Hiji, dua, tilu, opat. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapa, nyanggakeun babagea, salam kawilujengan, oge karerencangan, katutulur sadaya,
nu urang Hiji dua mugi sehat sehat. salalamina Hiji dua. dinten ieu dinten nu urang Hiji dua. muga bagja salalawasna Hiji dua tilu opat. wilujeng enjing ibu wilujeng enjing bapak nyanggakeun pabagea salam kawilujengan oge karerencangan katutulun sadaya manjang karahayuan manjing kalalagian Hiji dua. dinten ieu dinten nu Hiji urang dua mugi sehat salalamina Hiji dua. dinten ieu dinten nu urang muga bagja salalawasna Emprakeula. Si kembar. Alhamdulillah. Di pulau warga teh pan aya ibu, aya bapak, menon we, aya Agi, Aya aya Nini. Nini. Sok ayeuna ibu sareng bapana gentos Ati sareng Nini. Kita supaya urang kuninga yang di keluarga teh aya Aki, aya Nini, aya Teteh, aya A. A, A. Ada nabi kasar dengan aku naon? Ai. Ayi. Sok kebian. Sok kan eta. Eta tadi mah Agi sareng naon eta mah? Ibu sareng bapak digentos. Gentos ayeuna Aki sareng Nini. Tos gentos Aki sareng Nini sakantenan ngawanokeun. Teteh adik. Rai aya teteh sareng A. A. Oke, paman, emang sareng Bibi. kan emang sareng bibi. Saha cobi. Saha? Mang sareng bibi itu siapa? Saha? Aduh, papi hilap. Lain mama. Ya, gua masih abdi. Bahasa Indonesia. Sok kebian. Ya, Aki, Nini, Ras, emang, bibi. Teteh. A. Sok kebian. Sakan tenang ngapalkeun yang di pulau warga urang teh aya Aki, aya Nini, aya emang, aya bibi, aya teteh, aya sok kebian. Yo. Ayeuna. sarengnya Berarti ayeuna mah Nini sareng Aki. Aki. Ya. Kan handapna aya teteh sareng AA. Siap, cobian deui. Tanya oge kareja. Sok. Hiji dua tilu opat. Wilujeng enjing Aki, wilujeng enjing Nini, nyanggakeun pang. Ayo. Salam kawilujengan oge karerencangan Katutulur sadaya manjang karahayuan manjing kawilugian dinten ieu dinten nu urang mugi sehat salalamina dinten ieu dinten nu urang muga bagja salalawasna. ayeuna digentosku AA sareng teteh. Siap ya. Ji dua tilu opat. Wilujeng enjing AA wilujeng enjing teteh nyanggakeun pangbagea salam kawilujengan oge karerencangan katutulur sadaya manjang karahayuan manjing kawalagrian dinten ieu dinten nu urang mugi sehat salalamina dinten ieu dinten nu urang muga bagja salalawasna
Ayeuna digentos ku emang sareng bi siapnya ji dua tilu opat wilujeng enjing emang wilujeng enjing bibi nyanggakeun bang bagea salam ka wilujengan oge karerencangan katut dulur sadaya manjang kawahayuan manjing kawalagrian hiji dua dinten ieu dinten nu urang mugi sehat salalawaina dinten ieu dinten nu urang muga bagja salalawasna emprak heula. Enjing gerangnya, enjing. Enjing, siang disebutna. Naon tadi? Wilujeng enjing, rat wilujeng. Siang Ayeuna tamihan deui supados ngantos oge wilujeng sonten sareng wilujeng Wengi. wengi. Enten diulah aya enjing, siang, sonten sareng wengi. Sok teu biar. ayeuna urang cobian ku wilujeng Siang. siang nya berarti engke teh kedah janten kumaha laguna wilujeng siang ibu wilujeng siang bapak tiasa oke cobiannya hiji dua tilu opat Wilujeng siang ibu nyangakeun oge karerencangan katut dulur sadaya manjang karahayuan manjing kawalagian hiji dua dan iya dinten nu urang hiji dua kepehat salalamina hiji dua dinten ieu dinten nu urang salalawas ayeuna urang gentos ku wilujeng naon nya padiannya sonten wilujeng sonten siapnya hiji dua tilu opat wilujeng sonten ibu wilujeng sonten bapak oge karerencangan katut dulur sadaya hiji dua dan iya siapnya hiji dua tilu opat wilujeng wengi ibu wilujeng wengi bapak nyanggakeun pangabea salam ka wilujengan oge karerencangan katut dulur sadaya manjang karahayuan manjing kawalagian hiji dua biasa. Oke. Biasa. janten ieu lagu tiasa diluyukeun sareng katangtuan waktosnya Bu pamiti ama urang karasan aya acara formal jeung karasan eta teh pasti siang gentose ku wilujeng siang upami acarana pasosonten gentose ku wilujeng sonten nya janten ieu tiasa diluyukeun
Oke nu tadi teh ya. Upami ieu acarana di bumi wilujeng enjing atau wilujeng wina mungkin sanes ka ibu bapak guru. Tapi tiasa jantan oge ka AA atau PKTT. Upami kamari halal bihalal urang boboran di dinya teh aya uwa, aya bibi, aya emang. Wilujeng enjing uwa nah tiasa. Wilujeng enjing aki eta tiasa. Kitu nya diluyukeun. Ieu horeng tiasa dianggo Bapak Ibu. Ieu teh kanggo diajar pancakaki oge engke urang nerangkeun. Jantul upami ieu diulangkeun di lebat kelas teh barudak teh sanes mung ukur diajar ngahaleuangna, ukur diajar ngawi. Tiasa diajar mungkin kanggo pancakaki. Ayeuna ibu gentos ku uwa, uninga teu uwa teh saha? Rakana bapak, tak urang diajar pancakaki kitu maksudnya. Tiasa dianggor kana kabahasaan. Upamana naon ieu teh salam kawilujengan. Ieu bawa di kelas 5 atau nepi kelas genep bahwa orang bakal diajar perkawis kecap rundayan nya. Kecap rundayan teh kata berimbuhan. Oke barudak tiasa diajar kieu. Barudak ieu kawilujengan asal kecapna tina naon pan tiasa kitu. Upami urang kalasan dina naon disebutna teh capaian pembelajaran aya namanya bunya sanes RPP capaian pembelajaran. Kalasan di dinya aya kecap berimbuhan bahasa Sunda kecap rundayan kawilujengan tiasa. Tah ieu nitip ka ibu-ibu utamina ka ibu-ibu guru. Janten ieu pangajaran kawi teh tiasa dianggo sanes bae mung ukur kanggo diajar ngawi. Tapi kanggo diajar kebahasaan, kesastraan, oge kalau sareng diajar perkawis karakter. Urang kedah kumaha ka ibu guru, kedah hormat kumaha hormat teh diantawisna salam. Ngecapkeun wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng wengi eta tiasa sapertos kitu. Ieu kanggo pembangunan karakter. Marurang kali murid-murid adik-adik sadayana kahartos? Kahartos? Gampil ngawihna gampil? Gampil. Engke palai diajar deui. Palai diajar deui. Palai teh naon cenah Bapak? Palai teh mau ga gitu ya. Mau ga? Mau. Oke, sip. Alhamdulillah. Oge engke itu anu dina Zoom dina daring tiasa hiji mangsa bade diajar di dieu di PBS sareng simkuring sareng Kakang Sony engke di kokolakeun ku Kang Riki ku PBS tiasa urang jadwalkeun. Materina ti mana? Tina Mangle. Dina majalah Mangle. Janten dina majalah Mangle anu sasi aya teh naon? April. Engke bakal aya deui lagu-lagu nu anyar. Ieu simkuring sareng Kakang Sony ngadamelan lagu teh diantawisna aya kanggo SD, engke kadituna kanggo SMP, kalebet oge kadituna kanggo SMA. Kantun tunggu tanggal mainnya aja. Malihan mah PAUD sareng TK ge nya urang cobian. PAUD sareng TK ge urang cobian margi naon di PAUD komo di PAUD anu dasar pisan eta tiasa diulangkeun bahasa Sunda. Janten ngaulangkeun bahasa Sunda teh mun tiasa tina tingkatan anu pangrendahna pisan, anu panghandapna pisan. Ieu cita-cita urang sadayana kanggo ngawanohkeun, kanggo langkung mika cinta bahasa Sunda di tingkat di jenjang pendidikan ti PAUD, SD, fase A, fase B dugikeun ka SMA. Janten ke dicatat ke ku guru-guruna. Lajeng aya anu ti Garut katinggalan tuh aya anu ti Garut aya Ibu Yulia Darmila pamitelepati Garut. Pak Husni Saipul Laras aya sigana ti Bandung ieu mah imastarnya jeung sajabana insyaallah ke urang diajar kakawian langkung tebih. Kira langkung kitunya aya Ibu aya nu bade ditaroskeun? Upami teu aya engke aduh hoyong geura ngagaduhan minuswana
engke tiasa kontak ka PBS agawe bareng parantos Parantos ieu cenah subscribe cenah atos. subscribe-nya sareng SMKN 10 10 Bandung. Karawitan ya. Ibu Palidia nu bade diteruskeun? Daya ti mahasiswa ti UPI sareng ti Unpad aya nu bade diteruskeun? Mangga. Cekap. Upami cekap Kakang Sony urang pungkas ieu kegiatan diajar ngawih ku urang haleangkeun nu nembe we sasarengannya tapi sing etanya sing sumbanget Iya dua heula contoh lagu Rawasen pada Aduh, dua. ya tinu ngadamelna nya Tinu ngadamelna. ya urang lagu ieu lagu sanes. Lagu ih sanes. atuh kumaha Lagu sanes. ya urang lagu nu sanes ieu sanes sepeda anu ngawina raosan teu pisan-pisan ieu mah nyontoan lagu nu parantos aya Kakang sigana urang nu tadi deui Kang. Urang ngawi ibu bapak-bapak sadayana oge anu aya di Zoom urang ngawi hiji kawih mangkokoan ieu lagu karesep Ibu Ida judulna Ngumbar Sawangan. Paulna langit gumawang dina sawangan lanjir katina haleung mapag lamunan teuing ku asri hariring datang ti mendi kadupak ombak basisir ngalagu ketir paulna langit gumawang dina sawangan lanjeur katineng haleung mapag lamunan teuing ku asri hariring datang ti mendi kadupak ombak basisir ngalagu ketir panyawang labas kapentas dibarengan ku harewos rasa katenang kawas kanu geus ngilos hari panyawang lapas kapentas dibarengan ku harewos nanjerekeun rasa kawas kareus kanu geus ngiles. Cekap rupi nama eta sakadar contoh hahaleungan di Pusat Budaya Sunda disarangan ku Karawitan ti SMKN 10 insyaallah Pusat Budaya Sunda kapayuna baris ngaagendakeun kegiatan-kegiatan sapertos kieu. Sanes bae boa Kakang, sanes bae kanggo murid-murid siswa SD, SMP, SMA, tiasa oge kanggo umum. Tiasa kanggo umum urang di dieu teras-terasan aya panglaungan ngahariring hahaleuangan nganggo kacapi urang wandana wanda kacapian we kawih kacapian di dieu mangga diaturanan engke dijadwalkeun ku Kang Riki urang diajar sasarengan lagu Dian ti eta oge panginten padian tiasa oge nya sanes bade mamatahan ngojai kamri teh pangintennya nu tadi teh ya tangtosna wae dina kakawihan ieu engkena kapayuna ibu sareng bapa akang cece
Urang tiasa ngaguar kumaha proses kreatif dina nyanggi lagu. Margi ayeuna teh rada krisis pisan sa atosna terakhir teh komponis teh Pak Ubun ya nu ngantunkeun teh. Piraku urang teh stuck dugi ka angkatan eta wungkul janten lian ti urang resep kakawihan gitunya silaturahmi urang ge baris tiasa wae kapayuna mah urang diajar kumaha atuh cara nyanggi lagu teh kumaha cara nganggi trumpaka teh kitu rupina mah ibu sareng bapak anu aya dina Zoom oge anu aya di PBS Unpad. Nanging nu tangtos mah PBS Unpad ya dina hahalangan gawe bareng sareng SMKN 10 oge di Mangle ieu tangtos kanggo diajar nyanggi lagu. Ya aya dua cabang orang sebatkan dua dunia anu kahiji musikna anu kadua sastrana jantan sastra mah ieu ageng pakaitna sareng urusan puisi jantan puisi kayak gawe bareng sareng Mangle mangga urang diajar sasarengan oke kalebat ngagurit atarapi ngadamel guguritan ieu kanggo urusan tembang ieu mah ari guguritan mah da kapan ari tembang mah rumpakana kada guguritan ieu urang tiasa diajar sasarengan kanggo sasih payun ieu tos dijadwalkeun ku Kang Riki mugi dicatat kaping 12 Mei dinten Salasa sami waktosna sapertos ayeuna janten unggal dinten Salasa sasasi sakali sementawis tabu 10 aya kagiatan yuk ngawihnya urang ngawih sakumaha anu aya dina rubrik Mangle dina pangajaran urang ngawih ieu janten program ti Pusat Budaya Sunda kanggo anu resep ageng minatna kana ngawih bade ngahaleung kawih kecapian bade tembang urang sasarengan di dieu mana komupan ayeuna nuju usumnya Kang nuju usum FTBI FTBI badai latihan di dia mangga di Pusat Budaya Sunda diantos pisan Kang Riki bila ada anu badai diinformasikan mangga ka ibu-ibu bapak-bapak guru Mangle teh kapan ieu aosieun balarea anu teu acan langganan dihaturanan kanggo langganan tiasa ngontak tiasa nepangan ka Kang Riki Nawawi ya di Pusat Budaya Sunda. Duh, iya Pak, petunjuk-tunjuk itu cenah itu wargi abdi, itu uwa abdi, itu nini abdi. Oh, ibu bapak guru. Ibu guru. Oh, ibu kepala. Saurna teh padian. Cobi mana ibu kepalana, ibu kepala. Wilujeng. Ibu saha ieu teh jenengan teh ibu? Ibu user dina eta mah. Namina mah da Ibu Tati. Aduh wilujeng Ibu Tati, alhamdulillah. Ayo nu bade disaurkeun Ibu mangga diaturanan kanggo sasauran. Oh, henteu saja. Mangga dirajeng Bapak punten. Mangga. Hatur nuhun. Punten menuju ieu di sekolah di kegiatan. Hatur nuhun pisan kasadayana. Mangga, Mak. Nuhun Lidi. Hatur nuhun Ibu. Ya. Atanapi lintang ti Ibu Tati aya nu bade kawel di dia kacapina tiasa ku Kang Sony. Mangga Bapak. Ngahaleuangna di palidinya bilih bade. Ibu Tati bade nyobian kawin anu tadi. Punten Bapak nuju rapat kararasan. Mohon mangga. Anu sanesna manawi atuh nu sanesna Pak Husni, Ibu Imas, Tarmina. Ibu user tadi. Oh tadi diajarna ti awal margi gangguan teknis teh ya hawatosna. Ibu Yuniar. Ibu Suminar. Ibu Suminar bade nyobian lagu nu tadi. Pak Amang atana Picap Hilman. Oh mohon. Urang cobian deui nya sakali deui ngahaleuang lagu Pangwilujeng ya anu munggaran pisan lah. Anu pang dasarna pisan lagu Pangwilujeng. Adi-adi sadana nu aya di studio. Siap Ya ya. nyanyi deui nya. Eueuh bilih-bilih ieu. Eueuh. Bilih-bilih kabeureuyan. Sok.
Resep ari di studio mah seueur murang kali lah lucu da bade diamak ge sanes amak keuneun. Sakumaha keselna oge moal. Sakumaha keselna oge moal ieu mah lah lucu mararanis. Tuh lihat itu ada di kamera. Aya di kamera. Hilap. Dadah heula. Dadah. Tos siap? Eutna tos. Siap, urang Sofian. Ngaradeg yuk, ngaradeg deui. Ngaradeg. Ya, ngadeg. Yuk, ngadeg. Siap. Eueuh bager. Teu, siap. 1 2 3 4. Wilujeng enjing bapak. Salam ka wilujengan. Katut ulur sadaya. Manjing kawiludian. Dinten ieu dinten urang. Mugi sehat salalabina. 1 2. Dinten ieu dinten urang. Muga bagja salalawasa. Hiji dua tilu opat. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapak, nyanggakeun pangbagea, salam ka wilujengan. Manjing kawalagrian, Dua. dinten ieu dinten urang. Hiji dua. Dinten ieu dinten urang. Muga bagja salalawasna. Emprakeula. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak kali Ibu guru sadayana, boh nu aya di studio, boh aya anu di Zoom. Hatur sewu nuhun ku parantos sumping kana ieu kagiatan urang ngawih. Sakali deui kalayan asmana Pusat Budaya Sunda Unpad, SMKN 10 Bandung sareng Majalah Mangle. Insyaallah ieu kagiatan bade diagendakeun saban sasih. Saban dinten Salasa janten kanggo dina sasih Mei insyaallah baris aya di kagiatan sapertos kieu teh kaping 12 Mei. Lagu kanggo SMP pengen nanya. Lagu kanggo SMP insyaallah anu dimuat dina sasih Mei. Judulna urang bocorkeun we nya. Bocorkeun we. Judulna teh Katumbiri. Nah, janten kanggo SMP mah tos ngawitan temana teh kana alam ya. Mikanya alam. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kitu rupina mah sakali dihatur sewu nuhun ka Kakang Soni Sawang Reza Windiagiri, oge ka ibu-ibu guru, tadi aya ibu kepala sekolahna, hatur sewu nuhun, oge ka bapak kali ibu guru anu ngiringan Zoom, hatur sewu nuhun. Insyaallah urang tepang deui sanes waktos. Kanggo mungkas ieu kegiatan urang sasarengan maoskeun basmalah. Hamdalah punten. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur sewu nuhun bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakali deui. Wilujeng